Walayan bagi atasodduku fil masjidi, walayan bagi tepantes atasodduku fil masjidi di jero masjid urang sidekah tepantes. Wayal jamu man ro'ahu al inkar alaihi, wajib hukumna kajelema anu ningali batur sidekah di jero masjid al inkaru alaihi, wajib ngingkaran eta jelema anu keur sidekah. Samalah mah waman uhu in qadaro, lamun urang kawasa mah wani caram ku urang ulah gitu, ulah sidekah di jero masjid. Wa yukrahu asu'alu fihi, makruh hukumna urang barang penta di jero masjid. Samalah mah bila mana eta barang penta ngarecokeun ka hatena jelema nu salat, nyieun teu nyaman, yahrumu eta mah timbulna haram.